Sangaja nyeusehanna sore-sore ameh teu parebut tempat jeung bidadari wahangan. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadikan ceritana di imah teh sumbur nangges makin saat karena minggu-minggu kamari teh can aya hujan. Ditambah makin hari dikumpulkan makin loba seusehaneun. Soal narek sekalian nyeusehan di wahangan. Tapi aya untungna di dieu mah. Sanajan cai sumburna saraat oge tetep aya nu ngahasilkeun cai herang, siga wahangan, sumbur kobak, nu jadi pusat bantuan pikeun orang lembur. Tapi di urang mah ti baheula ge mayoritas nyareusehan ka carai karena ya lamun di imah teh hambur kana listrik. Jadi ngamanfaatkeun nu bisa nyieun hemat we heueuh. Oke lanjut. Ieu urang nyeusehanna teh sorangan supaya aya jeung batur ngobrol, terus supaya tere oge kaanggeusna. Kabeneran nyeusehanna sore-sore ngarah di caina teh rarehe, tapi lamun isuk-isuk mah beuh moal ka bagian tempat jeung nyeusehan we. Karena para bidadari lembur turun kabeh ka wahangan. Aya nu pa isuk-isuk, aya nu pa beurang-beurang. Hayangna kumaha buah bidadari wahangan teh. Ti isuk nepi beurang sok aya keneh wae nu nyeusehan. Yang geus urang ngarahna ka sore, ameh laluasa teu didaguan ku nu rek nyeusehan. Soalna lamun nyeusehan ditungguan ku nu lain teh ibarat arek liliaran ngadadak diburu-buru. Hayang kiih lain, hayang ngising lain. Pokona mah asa teu pararuguh we. Terus kadang hirup mah osok pasrah nalika sumbur saat. Osok atog-atogan lamun arek mandi oge wahangan anu jadi solusi. Mau gimana deui kan sanajan mantak capek oge. Nu penting manggih cai. Tapi selain eta teh kadang aya nyimpen rasa kabungahan. Atog-atogan ka cai bareng jeung babaturan teh emang bener-bener resep jasa. Jadi inget masa lalu keur laleutik.